Sifat wujud. Ari hartina sifat wujud teh aya. Ari sabalikna sifat wujud eta adam, hartina teu aya. Sakumaha keterangan ti heula ari ngaran wajib jeung akal naon bae perkara anu teu kaharti ku akal lamun eueuh. Bukituna kudu kaharti ku akal urang yen Gusti Allah teh aya moal eueuh. Ari ngaran aya teh teu pasti kudu katenjo ku panon. Ulah sampe abong Gusti Allah teu katenjo ku panon, boga bae sangka yen Gusti Allah teh teu aya. Ku urang kudu kapaham yen loba makhluk Allah anu teu katenjo saperti angin contona. Urang teu daya hayang nenjo angin, sokomo Gusti Allah anu ngadamel angin. Malah ceuk urang jalma anu bentak yakin panon poe teh aya ti beurang. Lamun kuat nenjo namah jelas panon poe teh aya. Namun jalma lolong nyebutkeun panon poe teh teu aya, beda kumanehna teu katenjo, nah rek dipercaya ku urang eta jalma lolong, pasti moal dipercaya. Malah jalma lolong oge percayaeun yen panon poe teh aya. Jeung teu pasti ari ngaran aya teh kudu ngajirim atawa ngabungkeuleuk. Ku kituna urang kudu percaya yen Gusti Allah teh aya najan teu ngabungkeuleuk sakumaha anu bakal dibahas dina sifat mukhalafatul lil hawadis. Jeung ari ngaran aya teh teu pasti kudu nempat naha di luhur atawa di handap, di wetan atawa di kulon, di kidul atawa di kaler jeung sajabana. Sabab ari anu nempat anu ngabungkeuleuk eta mah makhluk. Tuluy kumaha atuh pikeun ngahartikeun Allah teh aya bari teu ngabungkeuleuk, teu butuh ku tempat. Sangkan leuwih manteng keimanan urang pikeun ngajawab ieu pertanyaan. Urang pedar hiji hikayat atawa dongeng anu rada panjang lebar oge supaya urang tambah kayakinan.